Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam, at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimang saking ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam. Ngadau Kangjeng Nabi ikut tetep ingat Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Taufiqu fihi maka utin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol. Ente den ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu wa fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapaman iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku maka uti tafakkur siman ing dalam sasah iku leh becik tinimang saking ibadah setahun. Man tafakkara lan isapaman iku tafakkur yaman bi marifati ma yajibu alaih dalam marifat dalam marifat ngauri barang kang wajib yang mengataseman minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah wa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Mendafakkara sa'atan disabaman iku tafakkur yaman dalam sasampi marifatillah taala in dalam marifat Allah taala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula, sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula, sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ba'awina yadhkuruni, kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malail asana minhu. Jadi manusia dengan tafakkurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakkur eta ilmu tafakkur tergantung pemikiran urang ngahiji kuari di dieu pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majlis bae ngadengkeun ngaji tapi pemikiran kana usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen gupar. Okot jelema jatuh cinta kajen di bang balerkeun ka mamana ge tahunung nuhan dihandapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke ngahuleng. Ngobrol ke naon ke ngahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Insyaallah. Masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah hari di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Didinya makom.
ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeukeutan urang ka Allah teh dengan bahasa wusul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah wusul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek dieu tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema. Jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang deuk meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Urang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya pamajikan gatu kudu nambah manya ai mobil anyar deui pabrik nyieun ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe. Jangan keberebes genting hideung ge tukang endog asin. Penting nurut. Kurang puas ka Lampung, putih geulis ngan adat. Nah, tabir urang seperti keur jaritakeun tabir. Terlalu luhur tama beureunanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus. Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picen set arahan dengan gua apa aku renungkeun ku urang lamun cek Kangjeng Nabi dunia teh ieu teh horenganan fana. Kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng. Jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak. Sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh waduh Haji Pendi kabeuli di mobil tah waduh Haji Pendi mah keren nah waduh Haji Pendi mah hebat ya nah Gus siapa dulu dong nah didinya tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allahna mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya enggak mau meladeni usul jala ka malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah enggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mendil marunde deh. Nah, tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueuh nya ngahalangan.
mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogohon susuganan boga jadi bogoh beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan lah kabela dituna betah. Nah iyalah jadi pal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi manti wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di tafakuranana di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran eta lah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat siak ke buaya darat ngarayap buaya mangarayapna di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat itu benang mang ibu jangan ngarayap buaya darat gitu ngaran satapakur dah jelema jadi urang teh aing maragap aing napakuran naonnya unggal poena sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang sok bertanya orang ke diri orang saya sudah kita pakuran ku awak naon pemikiran saya sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon ayo jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ieu wae dihajar sia paing ayo sia di ka mana sia ieu hoe ieu goblok awas sia ieu dikaceulikeun suka ieu nyeri sia ge ayo sia lalaga awak urang man ki wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur ieu maki cakang jeung nabi tafakkur satin tafakkur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakkur sajam hebatan tafakkur sajam. Nomor kedua mata tafakkur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun nu kadua mah 70 tahun nu katilu mata tafakkur saatin khairun min ibadati alfi amin tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun coba eta kok beda-beda sih tergantung tafakkurna nu mantak patai fataufiqu fi ngeropkeun anak kieu ye nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakkur satin khairun min ibadati sanat tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun eta teh horenganan man tafakkuru fi tafasilil furu tafakkur saatan khairun min ibadati sanah napakuran dina rincian furu cabang-cabang eta tafakkurna sajam lebih bagus tibatan ibadah setahun tafakur dina masalah furu iya iki tafakuran kurang tentang cai tafakuran tentang praktek wudu tafakuran tentang syarat jeung rukuna tafakuran kurang salat rukun-rukun jeung syaratna geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakal na afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngarawudu cek heula caina dicek heula tafakuran kurang cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus teh urang wudu sesuai sah tah henteu ketika orang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas kuari mah urang suci dapakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu leuwih bagus tibatan ibadah setahun
kecil kuari mana pakuran teh jurusan geus mendalaman tafakaro fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah kuari mana pakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeulina mah urang di masjid di luhur sajadah nage menang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya haju urang nage make top make baju jubah menang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid dage masjid anu hebat di jero masjid dage masjid emas kubah emas Depok sholat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup sholat henteu sicak Allah kumanduza mah tuh Haji Pendi keur sholat korenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk yeuh aing yeuh hebat yeuh tuh sholat apa itu mana ketentuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kasub salat ku Gusti ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia cenah ka aing ibadah kieu ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i was sholihin ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala ku sia Firaun ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing ditutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna me horeng ibadah teh lain kitu Gusti deuk ka Gustikeun we Gusti dimbulit-bulit dimurni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni tah lamun tapakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana leuwih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun lamun tapakuran dina marifatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik marifat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat bahasa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli makrifat sebab ahli makrifat mah anu diakui ti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweana hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah ieu robah nu Allah ieu cicing nu Allah sugi nu Allah sehat nu Allah gering nu Allah geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah sakumaha Siti Jenar
kabeh nu Allah ki halaj nu Allah ma fi jibati ilallah geus Allah hiji be Allah nah lamun tafakuran soal eta kakarak eta tafakur saatin tafakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfi sanati timang saking ibadah 1000 tahun nu mantak di mede sunan thayyib nya nama gawena teh ngaringkuk bae ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede ongkos iki mede merongkol tapi horeganan ibadah dalam ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana merongkol masih gane merongkol dumantak sing hadap saya kieu merongkol eta ge sarua maning digujubarkeun ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabejaan alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi ih sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol ih iraha salatna cek iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkeun ku sia-sia nu katipu bakal amari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees di jam 10 dohor hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna aja hees keneh magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di dohor asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha suuzon sia jana teu salat bahaya atuh geus kos kitu bae emang wa bual kahar matak besing ke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin ku kula nu nitahna ge kula namun langsung rante cenah kiai besi katulah ajeun aing mah hayang nyahot katulahna geus jang sanggeus tadi rante ragakeun ka sumur pareum deui emang ku bagus Gus Dur mantak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak salat lantarannya waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah nah diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut beres kan sebab naon nyana di Australia selalu mendampingi dohor asal maghrib tidak sholat dohor asal maghrib tidak sholat ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae bingung nyana Masya Allah ketika berbarengan kiai mah sumaot di Kerapyak sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur masih kena ya di Australia gua bingung ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur karena Gus Dur di ditu bingung udah tidak mungkin terjadi marilah kita laksanakan sholat mayit Gus ngejejer kabeh pas ditunjuk imam Gus Dur assalamualaikum maka sendal cepit sebelah lain sebelah alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nya nama tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain seperti itulah Gus Dur diomongkeun dijeljele dijojore apa marah moal sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah asli mah lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorena lamun lain wali marah
boy lagi pengen gak sholat hei goblok sia ajar teu sholat aing tolol baguran sasia sholat jeung aing hayo sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok bener tungtung nama ribut sholat Gus Dur jojore kok maneh Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan si makie penglihatan si makie lain-lain pokoknya mual kaharti kawari deka gandaria lohor hees asar hees maghrib hees hadamna neuleuh ieu dek acara ka gandaria oh tidur we sanu wani ngahudangkeun Habib Lutfi oh wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi 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 nya suku nya bodem euy hudang ya hudang Habib Lutfi sanu wani hees bae teu salat zuhur asar maghrib sehingga ada di lain tempat deuleu aya eueuh geus kos kitulah wali Allah hese anu nya nama lamun keur puyeng-puyeng aya kapanggih jeung Kangjeng Rasul ada hese kan geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul walaupun mimpi poha kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin bebejakan ke kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya. Kapanggih jeung nu kosdar itu. Saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, ieu kapanggih jeung genderuwo. Tanpa tukang-tukang eta urusan. Poen kabehan-kabehan bae. Nya namanya bae. Nailah keur carita tafakur di mana orang kuari posisi orang didinya makam kurang wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema keneh dahar nakur pakaian nakur dan lain sebagainya tapi pemikiran beda-beda didinya lah pangkat-pangkat manusia pada hakikatnya ieu mah halu tajalli kabeh ge kapan ieu tajalli Allah emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah eta demo lain nang Allah tajalli ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajalikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia deuk memperlihatkeun datang ke mana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta aya anu jelas-jelasan aya anu semu-semuan aya anu jelas-jelasan nang tanganana satu sosok manusia nu ditajalikeun ku Allah kos kitu wah merambah ka mana-mana jain Allah bae nu menilai urang ge bisa menilai kieu itu mah bener kieu itu mah salah kieu itu mah jahanam atuh dak Allah ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli nah kitu kae ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia ulama eta ditajallikeun politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah ketika orang kembali ke hakikat eueuh nu puyeng kabeh nang Allah tinggal kumaha urang nah urang teh kumaha tapakurna kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti kuari tanda kewalianana teu eureun-eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah anak ge kita zarah ku bapak bapak mah lagi hidupnya ge begitu ngapain kita zarahin iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan ngapain kita zarah anak lagi kos gitu tah geus teu daek kalau batur tapi Gus Dur bae saha kabeh dararah urang aya inget bae ka almarhum abah bae ge Cina bae ge darah di Cina kula darah kadenya aya Cina keur kikieuan ieu mah jadi cek kula teh macan naon nya ieu beres ditanya cek kok engko ini darah iya emang siapa yang suruh saya aja sendiri katanya mau dari mana dari Jakarta ini kok bisa jarak dulu kan saya susah sering jarak ke bapak katanya sekian dulu jadi kaya jadi saya rasa terima kasih boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh boleh kok gitu. Sing kok jarak ke abah ndak kuasa masih inci jarak atuh gitu itu urusan Allah rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh tapi urusannya anak kok boka Gus Dur ke abah bae sing engkoh jarak itu kok bakal Gus Dur itu urusan jana teureun-eureun zarah terus baik salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus
lamun tadina hebat geus maotna nu zarah lain wali sebab wali mah geus nu zarah ge timbul sorangan ai urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ai wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make seseungitan seungit ai awakna mah seungit ai roh mah bau bentek ialah tergantung tapakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah di mana urang tapakur cenah kula ge tapakur lain cenah kieu kumaha sia kula ngalamun bae bu lamun kabeli mobil eta tapakur lain kiai goblok tah mah hayal tolol beusi aing mah beusi ngakurkeun kos kitu tapakur